Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji sinarang syukur hayu urang sanggakeun ka Allah nu Maha Agung. Shalawat sinarang salam mugia tetep dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina, ka para sahabatna, tur dugi ka urang sadaya salaku umatna. Hadirin anu dipihormat, dina raragami miling kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-70 genep dina kaping 17 Agustus 2002 hiji. Urang sadaya kudu tiasa syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Salah sahiji cara syukuran ka Allah dina momentum poe kemerdekaan ieu nyaeta urang kudu bisa ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Anu lainna supaya bangsa urang bisa jadi bangsa anu maju, anu gemah ripah atanapi anu tentrem makmur. Nyaeta urang kudu bisa ngisian ieu kemerdekaan ku kegiatan anu hade, anu bisa mere dampak kana kamajuan bangsa. Urang sadaya salaku generasi si penerus bangsa bisa ngamajukeun bangsa dina sagala bidang. Nah, dina bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang teknologi atau bidang-bidang anu sejenna. Misalna dina bidang ekonomi, urang bisa mengembangkan usaha anu bisa ngabantu sekaligus ngasejahterakeun para karyawan atawa masyarakat. Terus dina bidang pendidikan, urang bisa nuntut ilmu anu luhur, terus cita-citana bisa dimanfaatkeun kanggo kamajuan bangsa urang sadayana. Sajabina tina eta seueur keneh hal-hal anu tiasa dimanfaatkeun ku urang sadayana. Kumargi ngisian kemerdekaan teu cukup ku ukur ngucapkeun salamet dina Facebook, Instagram, atanapi WA. Rupina mun sakitu pidato ti sim kuring, hapunten saupami dina diantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.